Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang barudak, mudah-mudahan sadayana aya dina panangtoyangan Allah Subhanahu wa taala sareng sehat-sehat sadayananya. Amin. Nya wilujeng wayah kieu barudak sareng wilujeng tepang deui sareng Abdi Japar Sodik dina channel Kang Apai anu baris medar perkawis pembelajaran bahasa Sunda nganaan rumpa kakawih. Nah, tapi satajana supados hidup ketinggalan informasi ngenaan pembelajaran bahasa Sunda, semoga tiasa di-subscribe wae channel ieu sareng like and share video-video anu aya dina channel ieu. Ya, mangga di-subscribe heula nya. Alhamdulillah atasnya atas di like, di subscribe sareng di share atau nana anu parantos nge like and subscribe. Nah, ayeuna urang lebet ka pangajaran ngeunaan rumpa kakawih atanapi ngeunaan kawih. Nah, di dieu rumpa kakawih atanapi kawih mangrupikeun materi kelas 8 SMP sareng kelas 10 SMA. Nah, urang lajeng we nya, tapi sataacan dilajeng hayu urang ngadua sasarengan rumaskeun basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, barudak ayeuna urang lebet ka pembelajaran kawih. Sataajana anu tos terang kawih teh naon? Kami tacan terang dangukeun nya. Kawih nyaeta susunan basa sabangsa dangding anu teu make patokan pupuh anu kauger ku wiletan atawa birahma jeung ketukan atawa tembok. Nah, tos terang pupuh naon? Pupuh nyaeta lagu dina basa Sunda anu aya patokan-patokanna. Nah, jumlah pupuh teh aya 17. Nah, di dieu kawih nyaeta sami sareng pupuh. Sami sareng pupuh nyaeta dalam bentuk laguna sami tapi teu make patokan pupuh. Nah, di dia aya istilah tembang. Tembang sebaliknya tina kawih nyaeta susunan basa sabangsa dangding anu make patokan pupuh anu teu kauger kewiletan birahma jeung ketukan atawa tempo. Nah, jadi sabalikna nya, lamun misalkan kawih mah nyaeta teu make patokan pupuh tapi kauger kewiletan jeung ketukan, aya tembang mah make patokan pupuh tapi teu kauger kewiletan jeung ketukan. Nah, terus aya deui istilah kakawihan. Kakawihan nyaeta kawih anu dihaleuangkeun dina kaulinan barudak. Misal, hidup kamari kelas 7 parantos belajar ngeunaan kaulinan barudak. Aya nu namina jeung ciripit, jaleuleja, jeung sajabana. Nah, di dieu urang pikawanung heula ngeunaan istilah-istilah nu aya dina kawih. Nu kahiji ti juru kawihnya, ti juru kawih ka ngawih. Nah, juru kawih nyaeta jalma anu sok ngalegukeun kawih nya. Nah, aya sanggian naon? Sanggian nyaeta jalma anu nyiptakeun atanapi anu ngadamel rumpa kakawih. Eta disebutna sanggian. Nah, sareng aya komponis. Komponis naon? Komponis nyaeta jalma anu ngadadaan atanapi masihan birahma sareng ketukan dina kawih. Nah, misal dina lagu aya nu namina chord atanapi nada dina lagu eta disebutna eta didamel ku komponis nya. Atanapi diaransemen ku komponis. Nah, terus aya nu namina seni sastra. Seni sastra teh nyaeta rumpa kakawih anu teu acan dijantenkeun kawih. Jadi kan saat acan jadi kawih, saat acan dinadaan ku komponis eta si rumpaka teh dalam bentuk sair kan, dalam bentuk rumpaka keneh gitu. Janten eta ngandung seni sastra. Nah, seni suara naon? Seni suara nyaeta jalma anu ngalagukeun kawih atanapi anu ngawih eta ngagunakeun seni suara. Janten di dinya aya seni suara. Nah, seni musik nyaeta jalma anu atanapi nayaga anu mainkeun alat musik dina ngalagukeun kawihnya. Jadi anu ngawihna nganggo seni suara, anu main musikna nganggo seni musik. Nah, terus aya deui istilah ngawih. Ngawih nyaeta jalma anu ngalagukeun kawih. Kuwi ka dieu pahamnya. Nah, salajengna urang tinggal contoh kawih sareng sanggianana. Dia sababaraha contoh kawih sareng sanggianana nyaeta nu kahiji aya kawih es lilin, sanggian mursi. Nu kadua aya kawih lembur kuring, sanggian Erta Asunaria. Terus aya Mojang Priangan, sanggian Iyar Winarsi. Ubu Ibulan, sanggian Beni Korda.
lajeng loncat Sanggian Kosamanjaya jeung kalangkang Sanggian Nanoes. Salajengna urang lebet ka adegan lahir rumpaka kawih janten. Dina kawih aya dua unsur, aya adegan lahir jeung adegan batin. Ayeuna urang lebet heula ka adegan lahirnya. Adegan lahirnya eta unsur fisik dina rumpaka kawih anu disawang tina wanguna. Janten aya istilahkan lahir jeung batin. Lamun lahir mah biasana ditinggal tina luarna. Janten urang tinggal tina rumpaka kawihna, si bentuk rumpaka kawihna. Anu kahiji aya wangun atawa bentuk si rupa si rumpaka kawihna teh kumaha sih? Biasa dibentuk dina pada sabaraha pada, terus sapadana aya sabaraha lisan tah kitu nya. Nah, terus nu kadua aya diksi. Diksi nyaeta pilihan kecap dina nangtukeun rumpaka kawih, dina nulis rumpaka kawih. Nah, nu katilu aya nu namina citraan. Citraan atau imaji teh nyaeta pangaruh kecap kanu maca atau ngaregepkeun kawih. Biasana mah aya patalina jeung naon nu karasa katampo jeung kadenge kudu maca jeung ngaregepkeun. Nah, citraan dina rumpaka kawih biasana aya citraan suara atau citraan panempo jeung citraan pangrasa. Janten kumaha urang sangkan ngarasa yen si penulis syair teh, si penulis rumpaka kawih teh ngarasakeun kieu yeuh. Misal hidup ngarasa sedih basa ngadangu lagu anu sedih citraana gitu. Janten kumaha carana? Lamun misalkan hidup geus ngarasa kana naon anu disampaikan dina lagu, berarti hidup tos citraan hidup kana eta lagu teh tos sae gitu. Nah, gaya bahasa salajengna, gaya bahasanya eta unsur adegan lahir dina kawih anu ngabalukarkeun ayana harti konotatif ya. Jadi misal harti konotatif teh naon? Eta arti anu teu sabenerna gitu. Nah, kayak orang tinggal contohna kusumanya gaya bahasa ya. Terus aya nu namina purwakanti. Purwakanti nyaeta padeukeutna suara kecap puh di awal, di tengah atawa di tungtung ungkara kalimah ya. Misal purwakanti hidup belajar ngeunaan pantun, dan misal pantun dina bahasa Indonesia eta bunyina AB misal. Lamun misalkan tungtungna A, nu baris kedua, baris kahiji, baris katilu biasana tungtungna A deui. Sapertos kitu nya purwakanti. Jadi padeukeutna suara vokal dina awal atanapi tengah atanapi tungtung si rumpaka kawihna. Lajeng ayeuna urang lebet ka adegan batin rumpaka kawih. Nah, adegan batin nyaeta anu teu katembong secara langsung tapi kudu diteuleman heula atawa dirasakeun ya. Carana bisa maca sababaraha balikan rumpaka kawihna. Nah, nu kahiji aya nu namina jejer atanapi tema nyaeta pokok pikiran anu aya dina rumpaka kawih. Misal dina sapertos karangan-karangan nu sejenna biasana aya jejer atanapi tema anu disampaikan. Nu kadua rasa atau feeling. Rasa teh ngajeugaan eusi rumpaka kawih nya. Jadi lamun misalkan rasa dina rumpaka kawih nu geus kapanggih biasana nyambung kana tadi ka citraan teh. Jadi urang ngarasakeun naon anu dirasakeun ku si pengarang. Nah, wirahma atanapi ton. Nah, wirahma teh nada anu atanapi si ke pengarang dina nuliskeun karyana. Nah, jadi bahasa orang ngalagukeun si rumpaka kawih terus nganggo nada anu sesuai jeung laguna eta biasana nyambung kana sikap pengarang atanapi sikap anu maca kawihna. Nah, terus aya nu namina amanat. Amanat nyaeta pesan pengarang anu karasa dina rumpaka kawih. Jadi biasana kan lamun dina karya sastra biasana sok aya wae amanat, buat dina carpon, dina novel, dina kawih ge rupina mah aya wae amanat teh. Lajeng ditilik dina eusina kawih digolongkeun jadi. Nu kahiji aya kawih perjuangan ya. Kawih perjuangan naon sih kawih perjuangan? Kawih perjuangan nyaeta kawih anu eusina ngagedurkeun sumanget para pejuang dina nyangharepan musuh. Misal contohna nyaeta kawih karatagan pahlawan.
Nu kadua aya nu namina kawih pupujian nyaeta eusina muji ka Allah Subhanahu wa taala nembongkeun keagungan Allah doa salawat ka Nabi Muhammad jeung sajabana. Contoh kawihna nyaeta salawat Nabi. Nu katilu aya silih asih nyaeta kawih anu eusina nembrakeun rasa kaasih. Contohna nyaeta anjeun nya kin pelarian contoh kawihna. Nu kaopat aya nu namina kawih atikan. Kawih atikan nyaeta eusina biasana ngandung hal-hal anu ngandung atikan. Misal contoh kawihna nyaeta sabilulungan nya. Nu kalima aya kawih kaendahan alam nyaeta kawih anu eusina ngagambarkeun kaendahan alam. Contohna nyaeta kawih Bandung nya. Rupina cekap ti abi kanggo pedaran dina rumpaka kawih atur nuhun kana paratosanana hapunten wilayah kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.